Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Demet ya Bapak bade nerangkeun kampung adat di Jawa Barat. Kampung adat di Jawa Barat atau di Sunda kahiji tujuan pangajaran. Tujuan pangajaran dari kampung adat kahiji ngidentifikasi teks kampung adat, midangkeun serta deskriptif lisan atau tulisan hasil analisis titinan kampung adat Sunda. Hati kampung adat. Kampung adat nyata hiji kampung anu masih pengkuh nyekel adat cara karuhuna. Bisa ditingali dina adegana kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeunana. Conto kampung adat nu aya di Jawa Barat nyaeta Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Urut di Bogor, Kampung Cikondang di Pangalengan, Kampung Baduy di Banten, Kampung Ciptagelar di Sukabumi. Kebiasaan anu maneh. Kebiasaan maneh umumna kampung adat teh ngabogaan kebiasaan anu maneh di antarana kahiji nyekel pageuh adat karuhun, dua wangunan imah masih ngagunakeun bahan anu tradisional biasana bahan ti leuweung, tilu teu meunang aya alat anu modern, kaopat ayana acara-acara nu pasti boh upacara adat atawa upacara sejenna. Evaluasi jawab patarekaan dihandap ieu terus kirimkeun ngaliwatan japri ka guru hidep. Hiji naon nu dimaksud kampung adat, dua sebutkeun contoh kampung adat nu aya di Jawa Barat, tilu sebutkeun tilu hal anu biasa ngabedakeun hiji kampung adat. Panutup nu kacindekan dina pangajaran dinten ieu nyaeta hiji kampung adat anu masih pengkuh nyekel adat cara karuhuna. Contona kampung adat Jawa Barat nyaeta Kampung Naga, Kampung Urut, Kampung Cikondang jeung sajenna. Kabiasaanna nyata nyekel pageuh adat karuhun, wangunan imah masih ngagunakeun bahan anu tradisional, biasana bahan ti leuweung. Sakitu pangajaran dina danget ieu, mudah-mudahan aya guna mangfaatna. Kade tong hilap hidep tetep nyepeng pageuh kana dijaga kasehatan nyaeta jaga jarak, nganggo masker jeung ngumbah leungeun. Hatur nuhun kana padaranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.